Bismillahirrahmanirrahim. Al-hilmu ariya eta bab hilim hartosna kacida sabar. Wa ari itu hilim sifatun eta hiji sifat. Tahmilu anu mawa itu sifat sahibaha kajalma anu ngabogaan itu sifat ala tarkil intiqami kana henteu na ngabales mimman ti jalma agadoba anu mika bendu ieu man hu kasih sohib ma qudratihi bari tetep sarta mampu na itu si sohib ala dalika kana itu intiqam. Wasababuha jeung ari sababna itu hilim rahmatul juhali eta kaasih ka pirang-pirang jalma nu bodo awit taropunya atawa nyabut anil musyatamati tina curak-carek awil istihya'u atawa ngarasa era min jazail jawabi tina ngabales jawaban anu goreng awit tafadduli atawa alus hate alal musii ka jalma anu gawe goreng awri ayatun ni'matin atawa ngariksa kana nikmat sabikotin anu geus narima heula awil makru atawa tipu daya strategi wa tawaqqu'ul purasi jeung ayana kasempatan wadalika jeung ku itu anu kabeh li anna taropu'a lantaran yen saestuna nyabut anil musatamati tina curak-carek min syarafin nafsi eta tetep bagian tina mulyana diri wa uluwil himmati jeung luhurna cita-cita wal istihya'a jeung saestuna ngarasa era min siyanatin nafsi eta tetep bagian tina ngariksa kana diri wa kamalil muruati jeung nyampurnakeun kana muruah wari ayatan nikmati jeung saestuna ngariksa kana nikmat as-sabiqati anu geus narima heula minal wafai eta tetep bagian tina nyumponan kana janji wal makru jeung strategi wal makro jeung saestuna tipu daya atau strategi wa tawaqqu'ul purasi jeung saestuna ayana kesempatan minad dahai eta tetep bagian tina kalihayan li annaman lantaran yang saestuna jalma dhuharo anu dhahir naon godbuhu kabenduanana itu man qala tasaeutik naon kaiduhu tipu dayana itu siman atau strategina itu siman qala parantos ngadawuh saan nabiyyu kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam pitsanai dina masalah ngalem ala ahlil hilmi ka ahli hilim innallaha nyaeta dawuhan innallaha saestuna Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta Gusti Allah al hayya ka jalma anu hirup al halima tur anu ngabogaan sifat hilim banget sabar wayub gidu jeung mika bendu Gusti Allah al fahisha ka jalma anu gawe goreng al badhi'a tur anu ngomong kotor